Alhamdulillah ya Allah. Setelah aku menanti lama, akhirnya aku jadi abdi negara juga. Setelah berjuang begitu lama, ternyata aku baru sadar setelah aku berpakaian rapi seperti ini, aku ternyata tampan. Si Samad geus rapih gitu euy. Samad. Heuy, naon sia Subeli? Nah sia geus rapih gitu Samad. Iya dong, aku kan sekarang udah jadi abdi negara. Hah? Abdi negara. Iyalah, lihat baju aing. Batik. Sepatu ge alus tuh pentopel nu aing. Sia jadi guru Samad. Lain, nah guru. Oh, maneh pegawai camat. Lain atuh, pegawai camat. Maneh gawe di kabupaten meureunnya jeung bupati oh. Lain Subaili, manehnya lain. Terus maneh jadi naon atuh Samad? Hayang apal maneh? Gajina ge gede 1 juta sapoe, 1 juta leuwih. Gawe naon eta teh? Anggota KPPS Subaili. Keren kan? Ah, Bos lah, aing ekin ditulak bisi kaburangan. Itu tuh atasan geus nelepon. Dadah, aing geus ganteng kieu lah. heh. Ngerti iraha KPPS jadi abdi negara. Asa kakarang ngadenge.